Bismillahirrahmanirrahim. Pasal fardu wudu. Fardu wudu aya genep kabeh hiji niat dina ngumbah jujur bangetna kaduana ngumbah banget sakabehna tilu ngumbah lengan dua jeung sikuna kaopatna ngumbah rambut sirahna najan saeutik cukup ngusap rambutna kalimana ngumbah suku duanana sarta mumun jangan kumbah duanana kagenepna kudu tertib migawena harti tertib ngaheulakeun nu kuduna manderikeun nu kudu dipanderikeun tasakitu farduna wudu afalkeun asal ngaraniat ngamaksud hiji perkara serta prakna migawe eta perkara mun ngamaksud tapi tempo migawena serta tulus nu kitu azam ngaranna mun ngamaksud ditempokeun migawena tapi tetulus gawe waham ngaranna tempat niat dina hate ngancikna ngandina lisan sunat ngucapkeunana waktuna niat wudu dina ngawitan ngumbah jujna banget kade kaliwatan ngaran tertib ngaheulakeun nu ti heula manderikeun nu panderi henteu lila ngaran cai pasal bagian cai ngaran caidat nu baseuh ngabaseuhan jeung sok nyegarkeun kanu kahalabahaban cai mutlak kabagi dua bagian nu saeutik nu loba pugu ukuran cai saeutik nu kurang dua kulah cai loba dua kulah tawa tambah dina cai saeutik mun kana najisan jadi najis najan teu aya robahan cai loba teu najis mun katibaan najis iwal
roba sanajan maesan robatina salah sahiji nu tilu rasa rupa ambeuna jan henteu bau ngaran cai dua kula ukurana 10 kaleng